Itu Sultan Hadi Otot, Aisyah itu nu beunghar kabupaten. Oh, mau daing sama mau daing, goblok si Cubluk tadinya. Aduh, ngomotnya. Cubluk si Cubluk. Atau Sultan Hadi atas. Sultan Hadi atas. Parah sih ya. Adi demi Allah, Adi aing. Ya mah kacang lupa kulit, lono. Enggak anjing, jadi aing mah. Parah Hadi Ototin Sultan Hadi teh nu dukung didinya malah dikit. Apa anjing beraku aing kabar aing goblok. Mun ku aing, wah Hadi Sultan Hadi ku aing centang aslinya. Mau deui bae sih tuh udah orang ke naonnya. Naon atuh. Bener-bener. Kerasikan dulu. Kurang jadi mati mabokna lono kan aing kecewa sih mau kacang lupa kulit anjing kali otot. Oh nya kena naon aing percaya mah. Mongod ku aing di blokiran kabeh anjing goblok. orang keur ngapit Sultan tadi teh abeng-beng di ditu. Yo teu bisa tapping anjing tebangkeun ku bluetooth teh anjing di blokir. Demi Allah Adi lain aing ngomot besi Cubluk tuh asup motor Cubluk. Demi Allah kenaon Adi. Ya sebenarnya ari momot mah kumaha bawaan ya Sultan Hadinya. Kecewa ada lonok gitu geuning we ah. Ayo momot, mana mah dijadikan momot tinggal itu lah teh bisa ngablokir bisa. Cubluk maksud teh aing nilai teh Cubluk keur ngablokiran anu garaneng. Sekarang neng ayeuna kieu Sultan mana ge bisa diblokiran ku si eta. Sia mah aya blok aya mana syaratna jadi naon sih tuh ngana teh? Abe. Syaratna jadi momot ku Mas. Pokoknya momot karena Cubluk atau bau. Bisa tetap layar, tapi jangan momot kurang. Harus operator player dijadikan momot coba tuh. Bener-bener siapa ada lonok. Tuh. Demi Allah lain aing. Iya parah anjing. Sia goblok nyundut tanpa bukti. Kumomot goblok demi Allah. Iya geus jelas-jelas Hadi Otot ieu dina itu. Romo ge nepi datang ieu. Parah sia. Kita naikin saha deh coba. Sehari dia naik. Cubluk, jamok, si Cubluk tak blokir. Jamok Cubluk, goblok anjing. Ngomongin si anjing. Blokir. Si Cubluk dari masuk si Cubluk. Tuh nggak ganggu tuh itu. Emang. Bener-bener maneh ada lonok. Lain aing. Rasana apal tuh tadi keur tapping aing tak geus kahiji. Pas kaduana keur tapping jauh terbang anjing. Sultan Billy Siap. wani-wanina ieu ada lonok ngablokir Sultan Hadi. Aduh. Asina pabil euy ruas urang ge. Kumomot pilih rokret atau mesti Cubluk ke di blokir tak ku si Jarmok. Mal mungkin. Yang nggak seperti demi Allah, dah aing baik dah. Demi naon? Aing anjing nah. Bohong. Asli adi ogo kamari mah nganggap lanceuk cenah. Ieu lanceuk urang di Ya anjing bagaimana san kieu goblok. Kamari masna aing jeung Hadi Otot mah asli kieu pisan CS aing bisa nemenin Emang susah. bener goblok, Asia. mun aya nu noel di otot cenah jeung aing heula urusana. Dok lamun mung kenal deui mah mendingan ngomong teu kudu langsung diblokir. Lain gitu Hadi mana ya? Pada aing pada ka batur. Itu aing mah. Asli kacang lupa kulit, pabebe. Urang ada noel. Pada aing pada ka batur. Urang dia we kurang kumaha, urang ngagawean challenge Lain pada aing pada ka batur. Bener. Ngomong percaya eta Sultan Hadi nu nyebut diblokir lagi Oh, goblok. lain ku si Cubluk si anjing. Bener. kurang kumaha pabil kabayang teh perasaan abi kos. Beak Pasti aing. abi. Kita nama. Abi ngarawaskeun atuh. Iya bang, dia mah awalnya tengah aku heula cenah. Anjing mending nyeri hati coba
Demi Allah, air ten ku aing ku momot demi Allah. Oke dijeblok, guys, siap. Pas ningali teh abeng-beng mah teu diblokir, Nah gitu mare pedah naon. Oh, masalah naon si jeblok goblok. Jadi made teh pada di taranya gitu ke rumah deh. Tuh habis sok oge pabil anger dah. Tuh. Ah, Komod gitu. Ngarami gitulah walaupun sekedik Ah, nya. aing beak anjing ku tiluan para dewa mah goblok. Geus saudaraan aing anjing. Tuh ayeuna jok hayang maut naon atuh? Naon atuh anjing nuduh tanpa bukti, kebuku sih. Tanpa bukti naon? Astagfirullah tanpa bukti. Urang geus jelas eta tinggal diblokir teh sok klik. Tanpa bukti cenah. Baru kan aing ngaya-ngaya. benar-benar si Lono. Aduh orang. Tega, benar. Iya mah gaduh 200 we, ieu mah dudungan. Aing parah. Aing mobilnya kecewanya ada Lono kening kitu nya asli namanya. Gitu asli meting. Di tukangan dihareupeun mun aya nanaon jeung di otot jeung aing pangeureupeuna. Oh gitu Pak Bin? Asli Hadi kamari wah ngabela Hadi kamari. Nah, tiba-tiba kieu nya. Tiba-tiba datang. Tegenahan anjing. Kenahan anjing ini ciruhan anjing. Goblok demi Allah, goblok. Pak Ketua Umum, beli tato rokok ya goblok. Padi asina. Minyak we mah celana minyak aduh. Minyaknya 2 sendok we. Kabar lo deh atuh anjing kayak masih jalan goblok. Tanya ta. Kurang naon eta Ahadi kam Made. Kanya ahna asli dipernahkeun mengting Mang Ade nya ku Ahdi teh. Mana manasan sia tato. Lain manasan. Main manasan ya wajar. Iya. Coba ngarasakeun Pak Bil jadi urang Pak Bil sok. Nya Ngajual kesedihan. jadi teh asli. Ngabereskeun masalah lonok. Kumaha mun kieu iting ku aing di blok. Ada naon rane kabeh. Naon tuh? Naon tiba-tiba ka Kurang ge di blok mang cenah anjing cenah beng-beng. Masuk ketun goblok naon maksudnya? Beng-beng teu tadi blok. Goblok anjing. Hari abeng-beng teu di blok. Di blok cenah beng-bengnya ieu. Ah, tah anjing. Bener-bener anjing. Di blok anjing pior-pior aing lo di blok baperan anjing. Teu di blok teu siapa we aya kene. Parah maneh ada Lono ah. Asli Bang Bil. asli. Letikan anjingnya budget tong 200 100 ya anjing sesewan. Nyaho eta mah kudu dilakukeun anjing budget murah sok. Bae Oh, ada budget murah we anjing kieu carana mah. Ieu mah paket ieu paket warnet teh geuning. Ti abi cepet meureunana kitu. Mangiting cepet talatut. Teu merah supaya ka dieu. buka berarti da bioge urang meureun dibuka meureun. Tuh jadi ikuti balik ayeuna mah. Asli kacang lupa kulit anjing goblok mun si Lono. Kus dicubluk, nggak kus jarmo kus diblokir. Saha cubluk teh saha? Komod aing, Ai bisa jadi si cubluk momot teh kumaha? Gara-gara kumaha? dap layar. Da loba nu tetep layar teh nasi kudu si cubluk anu dijadikeun Ternyata ya wae selalu ada. Parah bener ieu mah. Kacang lupa kulit. Eta Bang Bil ngeri nanti Lain, jelema bawa make celana mun goblok. Ya pamalinaan anjing ka jadi ket der anjing jika nurut. Aduh eta susah sisi. Ah, tuh anjing sia goblok ieu. Hadi. Mane bieu susah sisi naon? Ah, aing Pak Hadi nyebutna goblok. Aduh Pak Hadi ayeuna Pak Hadi. Urang posisi teh ayeuna jadi korban dong itu keur nyari hati. Anjing jadi korban mah ku sia ya paritna kabeh. Anjir fitnah. Ya ku si cubluk kan ku aing. Allahu Akbar. Naikeun si cubluk lah mung nyaho nya mobilnya. Jangan nyalakeun batur wae Lono ah. Buah angin. Goblok ku si Jarmok. Ayeuna salahkeun si Jarmok. Nah, butuh non. Butuh si cubluk buat di kumaha tuh ya buktinya. Aing si Jarmok kadang-kadang kaya, kadang-kadang eueuh. Itu si cubluk.
Ya kan emang digaji si Jarmo. Dah oke, mana mah Wajar tuh kadang-kadang kamu nanti di Kayak liur. digaji mah tuh nya